yang motor si Kudin yang diajar motor lah yang bisa mah pasti si Kudin nih siap lah yang diajar mah nah hati diajar ngojek bener beres lah siap pegat gua ini mah oh pegat apa naon ada apa masih ada perjanjian di antara kita perjanjian naon apa main naon ada ngajakin motor ke orang yang bisa rusuh sedih biar Pak RW nelpon aya perlu alah cicing isu kadeu pokoknya isu kadeu alah RW itu dianggapin penting ai mani ku RW yang penting ya Bapak RW Bapak RT dipanggil teh urang kudu cekatan harus kesit mantap RW nu Bagi RW atuh hampura bray besok lagi ya bray ya besok lagi bray lah besok siang sekarang aja besok mending ge mumpung teh loba jelema mumpung sepi mumpung malam sepi aing mah cek si ratu mending ge teh mah oke lah der lah bisa udah bisa belum mantap yang ngajar itu bisa sebelum oh can iya sok atuh hirupan ini pakai kacamata ngerti ngebul alah jangan waka atuh jangan dulu sok mana tuh ngahirupana ya biar naon tuh sapu-sapu sepion kasih teh belah dia lain atuh tah aya ini untuk lain atuh eta mah tah ieu bodoh pisan ya iya tah eta ini untuk iya cara-caranya ya cara-cara belajar motor nah hidupin ngesirup langsung asup gigi sup gigi lain mingkem gitu sup gigi asup gigi truk lain gigi iya lain gimana asup gigi truk gas liur aing ngomong magahan lagi ya asup gigi gas asup gigi nah sih ganu apa nanti si asup gigi hah aing oge dia motor maksudnya motor motor tadi itu goblok asup gigi truk asup gigi alah lain gigi ieu atuh apa lima metik gigian menurut saya teh hah gigian ayo metik ya cing alah tuan gigian bener sok ajarin urang di tukang ujang di depan oke saya sila atuh apa sok ini kemana starter nah hidupin kunci kontak ada sok ya pegang sedekah nyumput kita tuh iya nak moal sok iya nak moal pelan iya sok asup gigi asupkan gigi gas nanti asupkan gigi lain gigi iya mana motor aduh itu tuluykeun moal teu bener wae sorangan mah yang diajar motor asieun mah gerung gitu nih coba kasieun mah tong hayang aya ka hayang atuh nanya aya ka lainna naon ieu ini teleponan urang ku RW tadi kan ieu aya pibisisieun cek Pak RW digugu teh nyantepkeun bisnis isu kang diajari bisnis adalah bisnis bisnis naon gila kehidupan motor eta perlu minyak bensin kemper habis 2 liter mah itu gantian enggak nah ieu bensin aya minyak bensin kayak sakitu kan gantian sia teh tadi aya 2 liter padang bener asli aduh kayak sakit isu diajar deh muah nah mung lieur di teleponan lo asa aja kudu kieu kadieu atuh dieu tah tuh banyak Pak RW tah jeung urang mah jeung CS kieu tah sohib ieu mah sohib urang mah ya lain tadi di teleponan abah saya yang sambil dia susulan budak teu aya yang sambil dia teh Pak RW ieu pangacauna erek kasihan ka rumah Pak RW bi teh Beta diajarkeun motor yang bisa beak 2 liter bensin minyak bensin
Ih bener. Cok abdi kieu nya. Anu Mana? kia yang ngajar motor. Anu ngajar motor. Dah, makanya digugu atuh. Pamajikan we teu boga bola. Iya, padahal nya. Motor. Saya teh di bejana lah nya, di bejana berarti nol. Dari nol nih padahal nya bisa kena motor teh. Di bejana aku saya teh asupkeun gigi kir. Asup gigi kir. Dia mah asup-asup da ieu motor metik, cek okir. Adi ku abdi di temponya padahal nya. Emang benar, yang metik ke gigian. Oh, roges nya. Kijak. Kita. Tuh. Itu TPR judulnya teh. Saya ya iya mah teh carekan mah ieu we tah. Nah, aku juga carekan kayak gitu. Iya tah orang. Iya anu kieu, mah tong ka digugu kira-kira penting entong. Jadi kudu kumaha dieu? Antep anu kitu mah. Peceh berarti corona jelema kieu mah. Cewek naon-naon. Yo saya enak pada daripada Karena naon-naon kacau ke ngaganggu wae kadang habat urang piceun.